Lain ding, ayo orang ulin ke Juro sugan aya di saung. Ayo sugan aya di saung atuh bari ieu. Urang sugan bari ngopi di dieu mah meureun. Aduh, aing ngasasaripik kieu ya wah batur ngobrol ieu teh. Ti iseun kieu. Itu juga si Kono jeung si Oding di kamarana cenah urang geurewana. Kono, Oding, kamarana, ini kan udah ngobrol di dengan. Oh, urang kadinya ayeuna. Lain, keur maon maneh euy sesoranganan. Aduh, Yang kuculik. Heeh, kieu we ngadaweung sorangan teh kata tadi. Babatur ngobrol puguhan. Tanya ayo atuh urang ngobrol naon ieu teh ieu? Heeh, Ding. Biasa we ayeuna mah urang ngobrol kasusah ye. Lain, urang ngobrolkeun baheula ieu mah nya. Hari maraneh baheula resep raja wayang teu? Ya resep atuh, komo dalangna teh Giriharja mah. Resep Sunandar. Resep Sunandar mah tuh heueuh, mata tunu resep. Lain maneh Juro resep kana carita nu mana Mahabharata atawa Ramayana. Urang mah resep duanana ge asal dalangna Asep pasti urang mah alajo pasti. Tah Juro, Oding, urang mah mun Mahabharata resep kana carita Babat Alas Amer. Oh, heeh, Masa Bima ngababat leuweung teh. Resepna kumaha? Nya, pan harita teh Basa Bima ngababat leuweung jang nya nagara teh. Padahal eta teh sareng gedemit, sareng para buta. Oh, gitu. Oh, heeh, bener rame eta mah cerita nangan urang poho deui aslina. Heeh, kieu ya. Basa Bima keur istirahat. Urat teh mah jeung gehu pedas. Mantap. Langsung kurunyung datang buta nyamperkeun. Naon? Raja buta nyamperkeun teh deuk menta dahar. Lain rek menta dahar hari maneh ngajak gelut ka Bima pada eta alasna diganggu. Oh, cugana dek menta gehu pedas. Ai terusna kumaha tangis kitu? Heeh, keur mah daharna kaganggu. Terus aya nu ngajak gelut. Bima teh atuh wanian. Tah, rame ye. Terus kumaha? Jadi penasaran di dieu mah euy. Nya tungtungna mah karelut terong kah. Eta tatangkalan ge nepi ka raruntuh. Da puguh duana ge pan apal meureun Sarakti Mangtaraguna. Terus ari timbal jeung geus pedas kumaha tah? Nah, ari sia Juhro kana barang hakan anu diperhatikeun teh. Tuh hati dalam bah kalenep eta teh. Ai turina kumaha tah? Tah, Basa Bima keur gelut teh Bima teh kadeseh. Terus lompat ngapung ka awang-awang. Nah, ari mangkono kan Bima mah teu bisa ngapung. Nah, asa bangga-bangga teuing Oding. Teu bisa ngapung mah, tinggal turun deui ari sia. Lain gitu kono. Da kudu puguh atuh maneh teh. Ulah nyalewengkeun sajarah eta teh. Tapi kumaha tah terus si Bima teh kumaha terusna tah? Tah, kusabab Bima kadeseh terus langsung manehna teh ngaluarkeun senjata pamungkasna kuku Pancanaka. Oh, bener. Bima mah boga kuku Pancanaka. Terus kumaha? Eta mah Bima ngasaskeun kuku Pancanakana kana dadana. Tapi kalah hare-hare teu mempan. Ngasaskeun deui kana beuteungna hare-hare kana teu mempan. Aduh, bener. Buta teh bener-bener gagah sakti. Lain saking sakti sia teh. Pas ditingali ku Bima, kukuna hileud deh. Anjay. Hileudeuh kan. Padahal teh. Anak kudu di Bandung kan. Karena balik bae sih mah kana tah.